Di haturanan Kang Oka pangarsana Al Mukarom Kang Ohang mangga di haturanan. Jang di ditu jang celik. Jang. Al Mukarom pangarsa Kang Ohang di haturanan. Musik sebentar. Panitia mangga di aturan Kang Ohang separos di separos yang kolong kana waktu. Up. Ari ujang sah. Tepuk tangan lah ibu, tepuk tangan alhamdulillah. Punten Musan, loh, hari mana wi teh sanes Al Mukarom. La ilaha illallah. Mangga wilujeng ya Walidi ya Allah Gusti Agung. Ya kasih parotor lap tuh. Ya sedap Pak. Sedap penasan lah. Lap. Ya ceng ngerakeun aceng ai mana ceng ai keur ngomong kalau dok kalau tuh. Sedap. Mangga serius. Sedap ada gelap apa sedap. Iya sedap. Iya. Iya cai tongokan gitu. Pemandangan mah yuk kamera acaranya. Ada apanya? Aduh ya Allah subhanallah. Ya, ceng aduh panitia mana ya? Udah Pak. Aduh ya Allah subhanallah. Iya anu teh beling. Pan manehna sok ngadahar beling. Mangga kalau waktu salajengna sepenuhnya diaturanan ka pangarsana Al Mukarom Kang Ohang. Tepuk tangan heula tiasa mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wazba'na minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilman lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin anu semping di patempatan sumkuring nyunkeun diapunten satacana neraskeun. Margi aya pangulem dadakan saminggu ka pengker pamit telepat mah karesan sumkuring ka dieu teh da aya sakawit nama nyaregreg ongkoh kitunya margi
tersangka geningan pundulur pangarsana Kang Aceng Hidayat atau lebih Pak Guru Aceng Hidayat masih keneh inget ka babaturan sakamar baheula keur di SMKI baheula teh purah sok parebut rokok nya sabatang ewah ari bungkusna loba eusina sabatang hiji-hiji sabatang baheula-heula we teh pagawean nganyuk bareng ka kantin lain ka kantin ketah berenang ka warung anu aya dina di kosan ayeuna ngajak Ari Sugante gitu tah hayang panggih cenah hayang panggih geus sila teu panggih nya si hayu tapi Kang Udag cenah iraha cenah aya di imah aya di Sadawangi insyaallah sing teh ke di bejaan naon asa riweuh jeung teh Sugante nyawe sono nepi ka panggihna ngahaja lumpat cenah mun bisa mah cenah mun keur di Majalengka mah langsung we di UD ka UD nya heug ai Sugante pang balanyakeun lain geuningan buktina mah kalakah minta tulung penting ieu cenah bajeng nawarkeun cenah rek beurang rek penting harnya teh langkung citehnya jadi intina hapunten samudaya kalepatan pabilih sing goreng dinten ieu nya cenah mewawanianan gitu utamina kangge ka para pinisepuh nu aya di patempatan ka para guru para ajengan para kiai para habaib meureunnan si Ohang wawanian kieu teh intina mah da heuda kumaha atuh nya negerakeun rasa ka sono negerakeun rasa kanyaah ka Yuga luhung wibawa jeung Yugi luhung pribadi dasim kuring oge ari cumarios mah tangtos da naon langkung sae keneh nu kagungan maksad margi anjeunna teh juara pidato ti SD nepi ka SMP teh juara pidato bae hitungan palebah di SMKI pleng weh da kitu teh geuning sebagai RTA-nya poho meureun kitu ngan pedah lamun naon nata bahasa aya di Kang Aceng gitu nuhun oge kangge Kang Aceng ieu teh salah sahiji naon ngabuktikeun margi sa tahun kapengker pun biang ngantunkeun tapi sia can ngantunkeun anjeunna kantos nyarios ka pun bapa saurna teh hayang atuh ningali si Ohang cenah lain si Ohang atuh nya bari ningali budak kitu si Deni cenah hayang dangaran asih mah Deni nya bae teu nanyakeun ge heuh bisi cenah kumaha paduli tingkeun ieu mah bisi nanyakeun asal ti keur kalong nya bae teu nanyakeun ge keun jadi hayang cenah ngali budak di panggung teh ngobrolkeun masalah hirup jeung urip gitu beureunan meureunnan siga kieu jadi intina mah poe ieu teh penting ieu teh Aceng merelahan mere kasempatan pikeun ngalaksanakeun amanah pun biang nuhun Ceng tapi hampura oge hapunten di sisi Ohang naon nu ditepikeun poe penting ieu loba salahna batan benerna
Pada diapunten Bu, Pak. Pak. Amal Pak. Nyebili mah. Teraskeun wae teh. Teraskeun. Alhamdulillah biqudratillah biiradatillah bifadlillah wa birahmatillah biidznillah simkuring tiasa patepang dina danget ieu jadi di nu disunatan teh sa yoga jeung yoga yugi ugi urang sami-sami di dieu teh jurung doa kangge ka yoga sareng yogi. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur serangkan jadi panggugah rasa nu jadi tarate hate malati ati nu jadi pangemat awarna kedal sedang amal diwuwuh ku alhamdu menjadi panenung rambu takabur nu teu weleh ngucurna badan sakujur pabeut panyingkir iri jeung dengki nu pabeulit tina ati panyingkah ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina mana diwuwuh ku alhamdu diwuwuh dipirig kalimah kalih dua sahadatir sumpah janji hamolan calinci udar tina tali gadang janji hamo sila bengkok sinemah angin ka Gusti nu Maha Suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Oke, urang sami-sami nyaksen yen taya deui putusan Allah anu patut dicontoh ku urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia salawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in dugi ka urang sadaya salaku umat anu insyaallah tumut taat ka anjeunna tu insyaallah urang sadaya kenging atana pik hoyong sami-sami hoyong kenging syafaati mantenna amin ya robbal numutkeun ieu mah punten ya da bisinya ceuk ge bisi salah ieu ayeuna teh syukuran ari yoga jeung yogi teh sabaraha tahunan teh hah salapan tapi jarelugnya gue rede budak teh alhamdulillah sararehat itu juga parabna bener merenya nyalain urang bisi gitu nya kade bisi ditenggelan ku hoe di da kumaha ge da naon teh turunan ti almarhumnya ti Pak Aki mah kitu da resepna teh neunggelan bitis jelema naon ngaranna teh ujungan sampyong sampyong dinya sampyong bledak malah mah dipenta hoyana oge jadi mun neneangan di imah di ditu hoena nya di imah di belah ditu atau di dieu eueuh jadi aya di uing gitunya hampuranya dari pentah harita saker aya bisi neneangan cenah mana cenah hoe parantina di uing alhamdulillah jadi inti nama alhamdulillah ge sungkuring ka Aceng jeung ka Ayu teh moal ari sebut dulur mah bisi kitu imam setiap acara pikuman
di ngajelepuk. Nah, kayak heula nya sakedeung. Lain misi naon. Numutkeun pamanak sim kuring dina danget ieu sabab aya nu sunat pamenak sanes aya pamenak lain tuk nu kapenak maksudna nu kapenak nyarios kantos sacarios sareng pun guru naon atuh cing teh nah kunaon gitu ari sunat teh wajib henteu gitu ai sabenerna mah cenah ieu teh lamun kudu dicaritakeun mah panjang pisan ceuk guru tapi sok we tingali cenah da aya ayatna oge nu ka kuping harita pami telepat mah ayatna teh Bismillahirrahmanirrahim summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa salah saweyos potongan ayat nanti jadi marentahkeun ka Kangjeng Nabi atau ka urang harita mah meureun ka Kangjeng Nabi jadi dilestarikeun ku Kangjeng Nabi tuturkeun agamana Ibrahim jadi pasunatan meureunan pasunatan Ibrahim anu dilakukan harita dilestarikeun atawa dikukuhkeun deui ku Kangjeng Nabi Muhammad sabab naon atuh kitu mah cenah sunat ari hitan teh berarti sunat cenah empek sunah mah sunah empek dianggap sunah cenah tapi kunaon jadi wajib sabab naon cenah dina sunat atawa dihitan salah sahijina nyaeta mersihkeun najis nu aya dina kokocok dina kupluk na eta budak lalaki awewe oge cenah mah osok tapi teuing kumaha teu ngarti ngan padah meureunan eta mah jadi kabeh sabenerna mah umat Islam mah kabeh oge di sunat utamana lalaki mersihkeun najis nu aya dina kokocokna lalaki atuh cenah da sunat ieu lah keun bae sunat moal cenah urang mah pek bisi barudaknya ieu barudak ieu nya ieu barudak bisi rek moal disunatan keun bae cek si ohang mah kitu nya tong disunatan ngan tiap rek salat kudu wudu wan nya wayahna eta kudu dibletongkeun sikatnya kabayang teh nyerina sia nya di sarunatan teh ieu aya nu acan atos teu kalak eta naon kalakanya jangkrik atunya hare-hare jadi hartina atuh kitu mah meureunan uing nanya deui berarti atuh lamun kitu mah meureunan si teh pajengan wajib iya wajib sabab naon salah sahijina syarat sah salat teh nyaeta bersih tina najis itu alhamdulillah oke cenah baheula mah cenah sa ceng Aceng, bingung dari Aceng teh air disebut pan asal wajeng ujang eta Aceng teh nya. Ayeuna jadi Pak Ongko jadi Pak Aceng gitu. Pak Aceng. Lalu sapanya ka Bogor mah cenah aduh manawi tiasa cenah tiasa sumping ka rompok aya naon ieu mah bade syukuran we tos ngaislamkeun pun anak
sing horeng meureunna ngaislamkeun anak kunaon ci tebet baheula diislamkeun teh kudu disunatan sing horeng meureunna mersihkeun najis anu aya dina kokocop jeung gunana dibersihkeun tina najis teh atau dipotong eta kokocop geuningan mangpaatna teh aya buktina loba pisan sangeusna disunatan budak bakal cepet tumbuhna bakal gancang tumbuhna ngagedeanana bakal pinter kapinteranna bakal nambah akalna bakal jadi meureunna supaya dina kokotor eta nu aya najis teh teu nempel teh teu ngahalangan jadi kawanina meureunan kawanina tina bucu baca aya rasa kaera lamun geus di ieu mah meureun geus disunatan eta we meureunnya logikana meureunan terus ayeuna biasana panan lamun ka masjid oge sok barudak teh sok silih poyok nya anu can disunatan mah teu meunang meureunnya ka masjid oge ayeuna mah alhamdulillah lamun geus dipotong teh malah mah aya rasa poh ka masjid teh teu dicarek kamari-kamari mah sebab naon aya najis teh ya bisi ieu mah eta sugan Pak Aceng ieu Pak Aceng kantos naroskeun gitu ka Ayu lain bisi ieu mah bisi nanyakeun ka Ayu gitu Neng cekap sakieu gitu tah bener tuh sabab naon kabeh oge ieu mah keun wae keur nu dewasa da nya geuningan ningali sim kuring dina kitab fikih sing horeng aya mangpaat oge jang urang Islam diatur pisan urang Islam mah alhamdulillahnya urang mah jadi urang Islam urang boga agama Islam etana teh dipotong teh geuningan geus dewasa teh nepi ka dikawinkeun atau ditikahkeun teh dina ngalaksanakeun neruskeun perjuangan naon ngembangkeun keturunan teh dibere kanikmatan kulantaran geus disunat odonya ungeuk oh iya nya cicing parawan mah cicing tong nya kitu tapi teu naon kata sok sabab naon lain teh ti ayeuna nu ngaranna budak teh ieu mah parawan nu bujang hayang isuk pageto boga anak soleh jeung solehah hei aya teh nu bujangan keneh di dieu mana oh iya oh mana geus kitu mana bujangan keneh geus kitu aing asal pantesan siga karese mudah-mudahan lamun boga rasa hayang isuk pageto boga anak soleh solehah ya kan neng kaujang sok didik ti ayeuna ngadidik pancana kawin lagi acan heueuh didik diri pribadi heula diri sorangan heula kumaha carana supaya soleh teh urang heula kudu soleh jeung solehah tumut taat ka ibu rama beres Pak Ibu tanya cek aing kaciri cek aing bener tah
Marukana teu kadenge bieu. Hei, Ibu. Lain kalaka ngobrolkeun euy. Kadenge. Ece cenah si Ohang teh geuning goreng patu tuh. Ulah talulah kitu teh. Heueuh sanajan nya oge tong silih ngomongkeun kabina-bina teuing nya. Lain jujur nu kitu, mun jujur mah hareupeun aing sia. Hareupeun ngomongna ka aing, aa goreng patut kitu geus. Ih, lain kalakai mah. Sedengkeun diancam jelema anu sok ngupat batur teh. Ngupat si muat batur bajeng aku goreng batur teh. Diancam. Kade. Seuri di. Sabab naon geus diatur pisan bener. Tadi nama berenanya saha Kang Aceng teh. Beren budak biasana sok aya nu embung disunatan. Tapi alhamdulillahnya budak teh disunatan teh hayang. Aya nu hayang, aya nu embung pisan tapi bejakeun. Geung alhamdulillahna Aceng hajat eta nyunatan teh bareng jeung hajatna. Najan geus lila ge nya deket lah kana hajat gitu alhamdulillah bisa hajatna tapi kade sok loba geuning anu udah kumaha nyunatan budak teu boga duit tong diengkekeun nyunatan budak mah sunatan we keun hajat mah sabab lain kunanaon bisi kakarek niat wungkul hantem kedeing ku sabab embung hajat teu bisa hajat budak diantep kumaha lamun budak can sunatan urang kaburu maot. Bener tuh? Hei, rugi sih. Ieu mah nyaan. Bisi ieu mah bisinya ieu mah. Ceuk Al-Qur'an oge, ieu manusa ieu. Dina surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as kala budak ya budak kadi sawe kadi hiji kadieu hiji we hiji hei kadieu keun bae teu make kikieuan ge ujang ade jang kadieu kala kalah lumpat sia teh eta palidinya aya teu murang kali eta ye kadieu mana naon kadieu moana naon kasep kadieu sok kadieu da moal di piwarang naon sok kadieu moal disunatan deui moal aya teu hah ieu nu ieu hei kadieu ke saha we kadieu mana budak sunatan heuh bener kadieu sok kadieu astagfirullahaladzim kadieu kaua kadieu heukeun bae enggak kesini sok ieu we ieu sok nu daekeun keun bae semae sok keun bawa kadieu ngan bae hiji ngarang geus kitu engke teu daekeun deui di budak cingala cingala parela isigbar nyebut tak kudu kadieu sok cepengan keun aduh aing euy geun bae sanami Wisdan. Sanami sok bener. Lu bener lain kalake. Manya kana ngaran sorangan poho ah. Sanami Wisdan. Hah? Wisdan. Usdan.
Wisdan. Oh, wisdan. Wisdom. Wisdan. Ibu jeung bapak ya keneh? Aya. Putra sa? Ibu anak. Hah? Ibu anak. Bu nok sareng? Bapak Onday. Hah? Bapak Onday. Ondar. Oh, bapak Ondar. Bapak Onday. Oh, Onday. Onday dipisah. Bapak Onday sarang ibu no. Ning duh ampun mode murnya itu nya. Keun bae eta. Keun bae cicing, keun bae tenan naon. Kelas sabaraha ini? Kelas genep. Kelas genep. Berarti kelas genep masuk. Masuk berani ngajinya? Hah? Ini sok. Masuk ngaji? Sok. Masuk. Heeh. Sayangnya. Ieu mah cici. Bisa surat Al-Asri teh. Pohon. Sepot. Tok. Di bejaan, cicing, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. So. Bismillahirrahmanirrahim. Wal. Bener tuh bisa itu. Wal asri. Oh, Wal apa? Sok. Wal. Sok. Wal asri. Terus? Innal. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzi Amanu. Wa amanu wa amilu solihati. Watawasau bil haqqi. Saubi sobri. Ya, kelas. Balikan doi kala kudu bener tuh pugu. Sok ti bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Naon atuh? Kalau kakana doa makan atuh juga Allahumma balik lan. Ya. Wal asri sok buru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzi wa asmanu wa amilu solihati wa tawasau bil haq. Tong gancang teuing matakna sok geraga. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Hak. Kelas balikan deui bisi salah ieu. Bisi urang nu salah ieu. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kade kudu aya pan sobri itu hasil namanya sober. Watawasau bil sabr. Watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Doakeun sing ieu nya keun wae sakitu oge. Ieu jeung poho deui di ieu. Tong kabeger matakna. Yo nya. Ari artina cik artina teh naon? Eta teh jadi demi wanci hiji sok demi wanci satemena jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh
iwal anu soleh nu silih wasiatan anu silih wasiatan dina bebeneran dina bebeneran jeung kasabaran tuh eta hebat ayeuna kamari berarti sakedeung we kelas tur non ka SMP nya hah bukan bae atuh nakeun bae nating aing geus kudu kumaha nya ye dengekeun sakumaha demi mancing sakumaha tadi teng demi mancing satemena jalma aya dina rugi demi wancing satemena jalma aya dina rugi iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran iwal anu iman iwal anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran. Jadi jalma teh sanyana jalma teh aya dina rugi gitu. Terus cekela sagedeung same heng nanyakeun deui meunang nya coba nya ari rukun iman aya sabaraha hiji genep hiji iman ka Allah 2 malaikat 3 kiamat kitab dulu dong bener nya bener aya memang ngan ieu tingkatanana sok hiji iman ka Allah 2 malaikat 3 kitab 4 roh nya rasulnya bener rasul 5 ke hari kiamat hari malaikat naon atuh hari kiamat nu kagenep kodoj apa ya jadi iman kana kodo jeung kodar na Allah alhamdulillah naon sek ka mana ya kana karunya ari di nya nuhun nya asal nuhun kana kali heula kali si ieu mah jang ya kalau bisa salah era orang no salah cicing bisa beraya 50 tuh mana mah ari kana wal asri poho ai kana duit ieu geus moal ieu ieu keun bae geus keun bae teu naon kadenya nah teh dibeulikeun kuota budak ayeuna tah hampura kunaon bieu bet kana wal asri ieu mah sarua pada ngingetan da si Ohang oge sabenerna mah kunaon poe ayeuna mun apal mah baheula gitu si Ohang bakal aya nu nitah meureun ngaji teh ti baheula ai ngaji mah heueuh ti baheula ieu oge
Ngan kitu we beuringan siga bieu ye. Da ingat baheula mah paha patorong-torong hayang adan oge. Ieu waktuna adan pan magrib nepi ka isya baheula mah. Rarasaan teu pernah baheula magrib nu ka isya. Jadi magrib asup sanggeus isya ieu tapi pas palebah isya hayang pa heula-heula adan teh. Saha nu saha ayeuna sanu bade adan? Abi cuk blenyeng langsung. Teu diizinan oge aya babaturan kieu langsung cuk. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha eta mana adan teh sakitu. Meureun dedenganana adan tah yang singkat sakitu. Tapi teu nanaon tah model bieu budak keun bae nya urang doakeun sa tadi teh Wisman san hah oh Wisdan lain Wisman mah paragi nguseup aneh wah Wisman mah galatan. Doakeun ku sadayana muga wisdan sing janten pokona mah cita-citana sing kahontal amin ya robbal oge aya ridho ti Allah nya terpenting mah dari cita-citana jauh mana jeung eueuh ridona mah bener wal asr demi mangsa Allah wae sumpah ku ayana waktu kunaon sabab naon ari waktu teh nyaeta makhluk dadamelan Allah anu ti awit diciptakeun nepi ka ayeuna nepi ka engke akhir taat pisan sabab diparentahna teh ngan ukur maju can pernah ngalaman mundur matak lamun aya manusia engke we sok ngamomore kana waktu rugi pisan. Mudah-mudahan urang mah lain kabeh maksudnya naon we salah sahiji naon nya urang teh kudu ieu saeutik urang teh robah mudah-mudahan meureun si ohang oge kieu teh lain ukur poe ieu wae isuk pageto meureun masih keneh aya umur meureun si ohang bakal namahan sing tamihan deui kitu tah non pangalaman ilmuna poe ieu meureun sakieu diberena ilmuna ditepikeun anangan sakieu buah isuk mah teu sing ditambah sing aya kamajuan urang oge di dieu meureunan sanajan meureunan ieu mah nu di dieu ye bisi paniatanana tadi nangan ukur hayang ningali si ohang jadi henteu oge geus ngariung kieu mah jadi majelis ilmu mudah-mudahan ka dieu teh jadi niatna teh lain ukur ningali si ohang tapi keur neangan ilmu mah di mana wae lain ti si ohang sabab lah si ohang lain heuda boro-boro kiai boro-boro dai boro-boro ajengan teu nyantri acan ieu mah mudah-mudahan we naon deui omongkeun ku si ohang sugan aya mangpaatna nuhun tadi di nya disingkahkeun tadi
Tuh poho deui gara-gara cai ya. Naon nya teh dia? Tuh pan bieu ge nya kanyahoan pan ku ngariung mah nya urang teh ku ngariung mah teh kok kaciri ningali oh nya si Ohang eueuh caina dicopot tadi. Asupeun kitu ya. Tuh jadi enak kerasa kedap. Haus. Alhamdulillah. Tah gitu kantos oh acan kieu acan nya poho jadi manfaat dina riungan kieu teh bakal menang ilmu mah naon bae sabab meureunnan saacan tadi meureunnan si Ohang aya di dieu saacan plungna datangna teh meureunnan papanggih jeung babaturan anu geus ti heula naon geus lila teu panggih ayeuna panggih deui bagi-bagi pangalaman eta jadi ilmu atuh ayeuna cenah ngali si Ohang heukeun bae lajan-lajan cek asana tadi kan tadi mah kan anu harewasan inget deui atuh kana ayatna kitu bisi ieu mah nya ieu mah kade da ibu-ibu lain kunaon Bu ibu-ibu teh najan lalaki ge aya kitu nya ieu mah punten ka ibu-ibu sok ngagarosip aya di eureunnan mah meureunnan moha bisa da geus kitu meureun kontratangan pedah ieu mah pedah ulah sok aduh ampun datang ka undangan teh tadi nama rek ngaduakeun datang ka undangan heueuh cek asana ieu mah tuh naon-naon tuh bubu jeung teh geus merek kitu datanya balik teh lainnya cenah si eta bisa hajat gitu kumaha carana da nyasakanya urang mah cenah si eta teh cenah da gawena teh gawe nah nyambet kitu da ukur tina seni si eta mah aya anu ngomongkeun kitu mudah-mudahan di dieu mah eueuh nya henteu ngobrolkeun eta hajatna mah meriah yo ceu ieu mah hajatna meriah ieu resep tapi da hareunana teu ngeunah nya aya nu kitu aya teu mudah-mudahan teu ayanya di nya keun wae teu aya nu ngaku ge oh piraku teu ngaku heukeun wae penting mah oh nya kitu teh teu meunang kitu sabab naon eta oge cing cirining yeuna heuh mode ayeuna teh acarana mah cenah disunatan heuh kunaon bet ngobrolkeun aya digobrolkeun sunatan mah heuh kitu keneh ngan peda ieu bawaeun ibu jeung bapa kumaha carana isuk pageto ngadidik ieu budak lai budak mah beuneuran kieu we tuh hadir mah hadir bade tadi ge pan ngahulang tak berarti PR tah naha bieu sa wisdom teh kunaon lebih ka kitu berarti naon aya nu kurang di indung jeung bapana sok tara ditanya tadi surat naon keur ngaji sok di imah teh ditanya deui dah moal lebih ka setengah jam moal 10 menit ge moal arasaan mah naon hafalan naon nu tadi kitu kudu mah tanyakeun dan masuk tara ku indung ngabela
tapi hade bener kudu ngabela ka indung mah berarti wisdana anu robah oh nyanya tadi teh tah lamun kitu teh lamun embung atau hayang lulus ditanya ku indung jeung ku bapa engke sanggeus ngaji berarti ngajina kudu bener eta intina mah berarti perhatian indung teh kudu bener-bener ieu mah budak balik ngaji indungna teh keur pasea jeung bapana cik ulah hareupeun budak karunya datang budakna mak keur naon cicing rongwan bapak sia itu nanya nyen angeun saya teh ka kiri saya teh ku sia gojok wajeng pilek teh ningal ku pilek gejlok we kana angeun mah eta cenah teleho kana eta keun bae meh apet bapak sia aing heueuh cita kumaha pan budakna ge boro-boro hayang nanyakeun nu bener ningali indungna siga kitu ieu mah ari baheula janjina bener baheula keur bobogohan siga nu nya aku akan mendampingimu sampai akhir hayatku janji dinahan anak ayo hanapun tangkal toge nih pan toge na di potan jadi aya dina benteng gitu pan jadi hanapun tangkal pot tangkal toge rajeun teu kitu budakna eueuh ari kahayang ari cita-cita jadi istri solehah jadi bidadari surga ai kalakuan euwah Bu punten ieu mah nya Bu nya heueuh ieu mah nya ieu mah punten anu osok kieu keneh ningan ongko hayang jadi istri salehah ari aya ka amok sora luhureun wae salaki ieu mah tok salaki datang tok assalamualaikum lain geura-geura da ieu mah suku dina meja ieu remote TV nu hiji HP nu hiji chattingan teh jeung saha ieu dina bajeng ngajawabna teh beri aduh pan kunaon mah assalamualaikum neng gitu kan atau bu mama atau saha ieu mah ngajawabna teh salam Allahu Akbar awewe naon siga kitu neng buka pantulan buka we olangan da bisa meureun cek kitu astagfirullahaladzim aing bener lalaki teh oh muhun atuh asup ari asup teh sugan teh pikaresepeun eta pamajikan meureun bakal luluh ieu mah buuk cawigwig kutang pegat hiji suku ongkang bajeng nanya di mana wae sia teh kosim kesalaki mun eueuh tane pisan aduh eta ngahos ya cik ningali talengun ali sugan rek suntangan lain teh aduh sia meni bau epan sate meni bau epan sate mantap kitu sia sare jeung koja gitu teh aya nu kasiniran mana keun bae teu kudu ditunjukkeun karasan teu kitu teu ulah kitu lalaki oge rek ngomong teh padahal henteu
Coba bayangkan si lalaki teh lain nguseup. Pak kunaon bau eupan? Sabab manehna di tukang eupan rek neangan duit. Nepi ka naon? Neangan duit teh ngaladangan. Ngilu ngaladangan batur. Ai kitu mah pan boro-boro rek mikeun hasilna oge. Kong bari titah mantok deui. Mantok sia. Ini tah kumaha lamun geus kitu. Usap deui we cenah. Tuh nya aing oge. Ai lalaki mah pan dambaana teh nya meunang teh istri soleha nya. Bener teu? Itu contoh jang budak. Ngeunaheun geura. Jadi istri solehah teh. Ya mah kalau salaki ini plong. Langsung kieu. Papa dadah, dadah mama, dadah, dadah, assalamualaikum, jaga di rumah ya, iya. Lewat saya pengkolan, salaki abi geus eueuh dah. Chattingan si Bapak Lesya. Sorry. Ngaku mau nanya. Bisi kamari-kamari osok ayeuna mah ulah kitu. Lain kuna naon? Teu yuk urang nyeun sablak yuk. Atawa naon we momotoran. Kompoy. Rasaana teh meureunan budak keneh. Ai budak poho. Budak balik sakola nah eueuh di imah beureun indung rek kumaha coba. Mit ami. Sedengkeun nu dibayangkeun ku kolotna ku salaki nya bakal picontoeun jang budakna boga pamajikan teh nya indung budak teh kudu jadi nyonto. Ai kahayang geranya sok geranya ai ceuk saha teh Haji Roma dan Iramanya Roma Irama sok teh setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Istri saleha mah moal kitu moal ngagorowok. Ai lalakina muhun mama mangga. Masa kayak deui? Sakitu geus direnahan eta masih keneh mumpeng we. Mana? Setoran ojek du kamari. Kan ojek mau sagarupa ditanyakeun. Moal kitu komonya ya istri anu beriman. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Moal siganu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak sakedap sakedap. Pasti ngagorowok lagi. Sakedap sakedap. Dang dan heula. Benerkeun tiung. Atau namun teu diekeun bae da di imah cekasana nyisiran heula nu bener. Make lipstik. Bayakeun jang salaki sia teh. Lain kana selfie kakara di lipstik sia teh. Seringan kabeh kitu. Datang salaki barau bawang. Bener teh. Seri deh.
masuk tepan ngeunah kitu mah sakedap sakedap geus di kira-kira heuh pokona mah rada rapih intina mah rapih pikasenengeun salaki kaluar pas kesakedap mangga waalaikumsalam mangga ke sakedap buka sapatu namun make sapatu make sena canak senana mun mawa tas bawa tasna saku nu dibawa ke sakedap langsung kita sun tangan keun bae bau oli saeutik wah keun bae da kumaha pagawean bener teh aya kamuliaan dina sun tangan teh cirining hormat kan jadi salaki sun tangan langsung gitu langsung asok cenah balik cari keula sakedap langsung tawaran bade bade cikopi bade susu bade teh tubruk atarapi bade nubruk teteh keun bae tawaran da ka salaki bener teh ngan ulah so teh deuk hareupeun budak nawaran nu kitu tapi nu tadi mah kudu hareupeun budak mulai tadi kelas sakedap pan muncul budak ditanyakeun teh mamare ka mana cicing bapa maneh sakedeung deui rek datang ngedangdan bejakeun bapa teh geus capek digawe gitu jadi wayahna urang teh kudu nyambut anu bener-bener pikas nangeun hate bapa maneh oh gitunya mah tuh bakal ngarti seetik bakal ngarti eta budak gitu nanyana jika nu tadi bakal jadi hiburan siga babaturan gitu mau nanyakeun geus kitu teh moal nanyakeun sabaraha poe ayeuna moal dina kurangna oge bakal ngomongna beda neng punten atawa mama hampura bapa poe ieu mangan ukur boga sakieu biasana saanu teh poe ieu mangan mawa sakieu hampuranya recah-recah we jang budak ngajawab lagi beda itu juga nu tadi ngahos ya kamanakeun nu tadi sia kamanakeun nu tadi ieu mah teh wios bapa ayeuna sakieu sugan we enjing mah aya milikna tuh genah kana hate teh nu kitu istri salehah mah istri beriman hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi tuh bakal tuluy maturan ieu mah boro-boro gering saeutik kurang saeutik penghasilan geus wani pun penta pulsa ayeuna mah pulsa aduh ampun ku pulsa ge miriweuh ayeuna mah ku kota tapi sabalikna meureunna jang salaki oge meureunna nya bapak-bapak oge nya da piraku teuing meureunan heuh ari bapak-bapana gawena nganggur mah nya piraku teuing meureunna heuh bingung meureunna nya nyabu bener teu bu saya sugan mata nujak menubaka jadi contoh keur indung bapak teh keur budak teh nyata indung bapak nah mugia kange kawargi-wargi nu aya di dieu indung bapak bisa nyontoan kasolehan
nyontokeun kasolehan jang budakna beh aya bekal risuk jaganing gitu. Salawatan halanya Ibu. Yuk urang salawatan. Salawat naon Bu? Nu apal Pak? Orang sarang banyaknya. Teraskeun nya ieu. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Para wargi sadaya, ibu-ibu, bapak-bapak sadaya anu aya di tempatan mugia naon nu ditepikeun bieu sanajan meureunan saeutik datangna ti si ohang sugan jeung sugan saayat sakalimah mah meureun aya mugia sing jadi hikmahnya kaya kasadayana amin ya robbal bisi hampura bisi si ohang senaon si ohang bet mamatahan lain mamatahan insyaallah ieu mah lain mamatahan ibu-ibu bapak-bapak nu aya di dieu sabenerna mah simkuring mamatahan diri sorangan sabab naon dina Al-Qur'an oge teu aya saayat sakalimah jang ngatur hirup batur tapi nu diatur ternyata hirup pribadi masing-masing sabab datang lagi langsung di Allah subhanahu wa ta'ala mugia urang tiasa saat parantosna ieu riungan muka deui Al-Qur'an muka deui al-hadis teu aya nu teu tiasa bisi aya nu teu tiasa nu teu ngarti nu diceritakeun ku si ohang nu dicaritakeun ku si ohang sok taroskeun deui ka para ajengan anu aya nu deukeut heula tong ka nu jauh sabab keur mah teu nyaho tapi teu nanyakeun bakal bodoh salilana naudzubillahi min dzalik oge urang sadayana mugia sanajan urang aya dina kaayaan pandemi anu teu puguh ieuna naon teh kudu kairaha bakal anggeusna da urang mangan ukur bisa masrahkeun diri kanu kagungan urang hapunten anu kasuhun bilih simkuring seueur lepatna batan benerna simkuring nyuhunkeun dihapunten sakali deui
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan wal afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allah Allah Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bini sepuh kadang wargi sadayana anu sami kusim kuring dipihormat, kalayanan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina naon rupiah lanu parantos didugikeun rengse ka pihatur kalayan hatur nuhun pangarsana Al Mukarram Kang Ohang. Malah mandar nu dipalar naon rupiah anu didugikeun ku mantenna aya sasieun sabeuneureun kanggo canakeun urang sadayana. Kalayan tiasa mangpaat kanggo kahirupan urang sadayana. Bini sepuh kadang wargi sadayana anu sami kusim kuring dipihormat rupina urang dugi kana penghujung acara kalayan doa parantos dugiikeun langsung pangenten ku pangarsana Al Mukarram Kang Ohang rupina ti sim kuring saparakanca urang tutup bae acara kalayan sakali deui atas nami keluarga besar Sohibul Bait terutami ka pangarsa kasepuhan sadayana kasadayana unsur muspika tatanggi sadayana ibu-ibu anu paran anu sami linggih dina wengi ieu kalayan para tamu undangan anu sami kusim kuring dipihormat sakali deui nyuhunkeun dihapunten bobilih wae dina cara mintonkeun acara kalayan dina panampianan kirang tata titi duduga prayoga sakali dihapunten anu saageng-agengna sim kuring salaku pangatur laku panatat salagara ti pihak kula wargi Sohibul Hajat ngaturkeun wilujeng kantun kalayan mugia urang aya dina kabarokahan. Akhirul kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.